Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngalajengkeun ngaos kitab Tijan Ad-Daruri. Alhamdulillah ayeuna lebat kana sifat wahdaniyat. Insyaallah urang dugikeun ka tamat kalawan pitulung Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun pidoana ti sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah taala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartosna sahiji Allah fi dzati dina dzatna wa fi sifati sareng dina sifatna wa fil af'ali sareng dina padamelanana. Wajib dina hakna Allah sifat wahdaniyat dina zatna Allah ta aya 2 ta aya 3 ta aya 4 hiji Allah. Wa fi sifati jeung dina sifatna maksudna ta aya kudrat 2 ta aya iradat 2 iradat 3 iradat 4 iradat mehiji iradat Allah Subhanahu wa taala. Sareng dina padamelanana teu aya campur tangan selain daripada padamalan Allah Subhanahu wa taala. Sadayana ge padamalan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Teu aya daya sinan upaya angin ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal wahdaniyat jeung ari manana sifat wahdaniyat fi dzati dina dzatna anhasanya nyana Allah laisat eta henteu aya murakkabatan anu dirangkep-rangkep an ajzain tina pirang-pirang juz bagian juz teh mutaaddidatin anu bing bilangan. Jadi zatna Allah mah lain tina bagian-bagian anu dirangkep-rangkep anu bing bilangan ciga jelema berbagai zat aya dina jero jelema aya zat cai aya zat padat dan lain sebagainya. Kitulah bagian zatna jalma eta terdiri tina bagian-bagian atau nepi tina juz anu bing bilangan. Wa ma'nal wahdaniyat jeung ari manana wahdaniyat fi sifati dina sifatna annahu sanyana Allah laisa ta aya lahu ka Allah sifatani 2 sifat faksaro atawa leuwih loba tuluy leuwih loba tina 2 sifat min jinsin wahidin tina jenis anu sahiji ka kudrataini seperti kudrat 2 wa hakada jeung nya kitu deui walaisa jeung teu aya li ghairihi kana salianti Allah Subhanahu wa taala sifatun sifat tusabihu anu nyaruaan itu sifat tahu taala kana sifatna Allah taala hiji oge sifat anu nyarupaan kana sifatna Allah Subhanahu wa taala eta maknana wahdaniyat fi sifat. Wa ma'nal wahdaniyat jeung ari manana wahdaniyat fil afali dina pagawean annahu sanyana Allah laisa ta aya li ghairihi kasalianti Allah. Naon fi'lun pagawean minal af'ali tina pirang-pirang pagawean kabeh oge pagawean Allah Subhanahu wa taala pagawean makhluk mah teu boga gawe digawekeun ku Allah diusikeun ku Allah dimalikeun ku Allah maknana wahdaniyat. Wadiduhu jeung ari lalawanan sifat wahdaniyat ata'addudu eta sifat ta'addud hartosna bing bilangan ta'addud bahasa Arabna poligami eta ta'addud nyata boga pamajikan leuwih ti hiji bing bilangan. Dari lalawanan sifat wahdaniyat eta ta'addud. Wa dalilu jeung ari dalil ala dzalika kana itu sifat wahdaniyat annahu sanyana Allah laukana lamun bukti Allah mutaaddidan eta anu bing bilangan Allah hiji Allah dua Allah tilu lam yujad maka moal aya naon syai'un hiji perkara oge min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk lamun Allah loba maka bakal pasea maka moal aya hiji oge makhluk sebab cik Allah anu hiji ieu teh bumi teh kudu buleud cik Allah nu hiji kudu kotak cik Allah nu hiji deui we sakalian keun bumi na maka di mana-mana dina hiji kaum aya loba pamimpin loba nu ngatur maka bakal loba kekacauan. Dalilna dina Al-Qur'an Allah ngagaduan sifat wahdaniyat nyaeta surat Al-Ikhlas nya
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bejakeun ku anjeun he Nabi, kakanya Nabi Muhammad. Ari Allah teh eta ahad. Wahdaniyat sahiji teu aya dua teu aya tiluna. Sakieu panginten ti simkuring mudah-mudahan sing ngajantenkeun kiat kana keimanan khusus keimanan simkuring umumna kanggo sadayana nu ngupingkeun kana kajian kitab Tijan Ad-Daruri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan taufik ka urang sadayana bahwa wahdaniyat Allah madzatna sahiji, sifatna sahiji, teu aya nu nyoran sifat Allah, teu aya sifat Allah nu dua seperti dua kudrat. Kudrat mah hiji kudrat Allah, teu aya kudrat dua. Dina padamelanna teu aya padamalan selain ti padamalan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.